Punten. Mangga. Mat, Nana. komplain tah saya. Komplain naon, Tadi mulai Indomie ngesoek kieu mah, Mat. Nah, geus soek kieu. Hari itu Indomie teh. Makanya budak saya teh nyen Indomie. Tadi aya sajam meureun video abi nyen idol kitu soek tinggal segala urus beurit eta mah. Beurit. Nah, ada beurit di dieu mah. Nu namina warung pasti aya wae jang. Beurit. Nya biasa tuh gantoskeun. Heula li masalah gentos kituna, Mamat lamun kieu wae mah atuh kumaha atuh. Makana anu ayeuna mah tos milarian anu nyata we, Mat. Lebar warung daripada ayeuna Mamat konten wae. Da Mamat tadi fokus konten. Mending lamun geus puguh mah ieu we dagang jual icalan nih oge. Nya punten teu ka ieu mah da tunamina ge sato mun teu terang. Sanes kilo sato, masa teh cek atuh cobi di parios pilih ayan ke ieu kumaha-kumaha tong simpen we di ditu kan abdi na tinggal ngadamal tadi kan ti Mamat nyalira ti panangan Mamat. Abdi. Nya atuh. Nah, tuh lain tadi dicek heula sampai angkat mah. Nah, kan ari namina ngagaleum kan tos percatan kan ical atuh angkat tina bumi ku abdi teh. Simpen heula abdi teh hayang ieu heula tinggal kieu. Punten atuh da nya abi oge nya maksud teh abi memang teu fokus tapi nya punten lah insyaallah. Nya sanesna naon kumaha lamun misalkan dinggang ieu sok usahakeun kieu. Abdi anu icalan, Mamat anu ngagel kumaha sok karaosna. Nya atuh mah nya mun kali di pasihan tilas beurit. Nya tapi pan teu acan direbus teu acan. Nya mun misalkan ku abdi teka tinggal ieu. Brewek langsung sok kumaha. Nya. Gitu loh Mamat kumaha sok kieu wae Kade Mamat tah leunana parios ieu nu sanesna geura. Da bisa sanes sakali 2 kali ngawarung teh sanes ayeuna. Sabaraha tahun Mamat? Abi ti 2013 ngawarung. Komo 2013 atuh Kang Mamat kedahna uninga atuh. Tinu kumaha penempatanana jadi rubah teh kan aya naon. Gitu. Lebar Mamat tos lah pokona mah mah nyata weh. Milarian artis menghalatung konten-konten wae tuh. Nya da ngonten mah sanes fokus abi teh sambilan we daripada cicing ngamangpaatkeun waktu gitu. Nya leres cuman jadi acak-acakan ya. Kanu barang sok. Mamat hoyong pamiri komplain ku konsumen. Nya alih mah tuh nya atuh itu karek abdi buating nu sanes mah alim nyararios. Abi keur nyarios ka Mamat teh sanesna naon abi teh di warung di dieu atuh Kang jual teh Kang Mamat atuh gitu. Nya dan sanes beureun mah kompen moal cek abi mah. Kan pada abi mah kan sok kana-kana ka dieu wae ngagale. Kanjuk sok ka dieu abi mah aya artos abi sok ngagale ka dieu. Jadi takang. Tah kitu jadi Kang Mamat ya pokona namanya. Soalna pertos ge tingali alah. Da komplain langsung ka dieu moal mungkin. Nya teh asal mal mungkin atuh komplain kanu kieu langsung misalkan ka PT ieu mal mungkin atuh Mamat. Nya punten atuh ayeuna mah da nya ieu mah kumaha tos kajadian kieu mung nya tong diwartos-wartos da abi ge nya memang abi bulan-bulan ayeuna kirang fokus gitu. Abi sok ningal. Nya abi fokusna tinu konten memang sok nyarios eta ge di dieu cenah. Amat warung teh jadi loba jelema wae cenah jadi konten wae anu jadi dek balanya teh kagok memang abi ge ngadangu pendengaran anu nyarios gitu memang abi tos ayeuna tos fokus di warung fokusna di konten nya tapi abi nyungkeun hapunten gitu nya ku abi dihapunten nya da ieu ku abi digentosan deui mung entong diwartos-wartos gitu insyaallah nya da abi jigana mah bade fokus deui di warung tah mending keneh kitu nu nyata lah atuh kan ada tama atuh nu nyata mah ngecal ieu cereng acis nya sok ditinggal teh ku abi sok tara abi ge sok nginget di kampung dia Mamal Bireuk atuh Kang Mamat mah sarapaleun abi ge atuh ayeuna mah timulaina mah bade fokus we kitu di warung deui bade fokus gitu walaupun nya saingan beuki seueur oge insyaallah ari urangna komplit jeung lengkap mah gitu lengkap komplit kadua dijagi kanu barang segala rupina mang
sanesna naon ayeuna misalkan seueur ke dikira ka mama teh rugel meureun Nya. bade duwekeun ka mana cobi Nuhun. mau ditampi da kali itu maka grosir mah soknya paling mamat bisa sabaraha untungna Nuhun. mobil ieu Tinu keun mah sabarang teh paling untungna 200 tuh rupiah. tuh Nuhun. ayeuna kacanak ieu sok rugel mamat Nya. mamat kesan wah Tuh atuh kira aku kubeuli. iya tuh Nuhun. ka mamat nyarios kitu menyana murang kali abi pasien keras beurit Nya punten atuh sok we ayeuna mah nyanak we teh atuh anu engal. ku mamat panyanakeunana abi mah bisi majarkeun abi nyanak pokona nu hayang rada nya mapana teu bolong lah gitu teu tilas ieu lah beurit lah pokona mah so urang parios sareng-sareng Mun ieu ditinggal heula. urang parios sareng-sarengnya tuh tinggal mamat ari imam mulus tuh Mun nya nya Oh. sae. sae nya Nya berarti entosnya digentosan. mohon tak kita Ya, terima punten pisan Oh, da abi santai-santai oge aja. nama moal fokus deui kana konten lah gitu Ya. bisinya. abi ge hampun Oh. tah we nya da Abi ari mah dek- nanaon segala bege kedah didangu pemasukan di konsumen mah Nya, rarasnya bade peuri bade kumaha kedah dangu we wayahna duna nami isalan bada jasa tuh nya mun atur nuhun Nya, pisannya tong Ade. diwartos-wartos moal ah. moal Da abi bade fokus deui nama ka warung Nah, moal eta. konten-konten ah. saya lah Nuhun atur nuhun ah. nuhun nya Ya, yuk mangga mangga. Aduh, aya wae basa ieu komplain cenah warung Kang Mamat teh jadi harerin cenah jadi loba jelema eudeup meuli oge cenah jadi hararese aya mah warung Mang Mamat teh. Ah geus ayeuna berarti eureun we ngonten teh ada loba nu komplain aya mah warung jadi papalatak cenah deka warung jadi harerin cenah warung teh. Nya geus we atuh ayeuna mah geus ngonten teh daripada loba nu komplain kieu ah.